Wilujeng anjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 14. Di halaman 14 nyaeta aya cerpen anu judulna ngarengsekeun PR. Jadi ku bapa rek diceritakeun heula. Dana dongkap ka bumi Irma bade ngajakan Ameng. Dana punten Irma, emak Irma mangga dana aya kapergian naon. Dana dupi Irma aya bade ngajakan Ameng ka Irma, emak Irma aya sok kalebet ke Irmana urang disauran heula nya. Teu lami ti dinya emak nyauran Irma. Irma iya aya dana nyampeut. Terus Irma ka sakedap mak Irma gening aya dana aya naon dana Irma dana terus Irma urang Ameng yuk aduh cek Irma teh. Irma ngajawab aduh punten dana abdi bade ngarengsekeun heula PR dana. Nah aya PR kitu. PR naon mak? Irma aya PR bahasa Sunda pan di piwarang ngadamel paguneman ku pamama dana. Oh muhunnya hampir we abdi hilap. Kumaha atuh pami urang ngerjakeun PR sasarangan cek Irma. Ayu tah kitu. Nah terus dina handapna di halaman 15 aya soal 5 soal sok aku barudak ngerjakeun amun tos beres kirim ka WA bapaknya. Atur nuhun.